Oke, selamat malam semuanya. Dan hari ini, malam ini, saya kedatangan seorang tamu yang luar biasa. Seorang aktivis musik, pencinta dan pelaku seni. Ada Topik JRM, Kang Opik JRM. Wah, pokoknya mun lain mun hayang ngaku jadi orang Sukabumi kudu wauh heula jeung Opik JRM. Gitu, cek carita lagi gitu. Wilujeng wengi Kang Opik. Wengi Nah, menjelang gitu. Jadi saeutik kubi nama karasan kayak Kang Opik lengkapkan dia ya gitu kan. Hayang ngobrol saalit. Tapi mau ngobrolkeun musik ya mah. Ngobrolkeun soal kondisi situasi zaman ayeuna gitu. Jadi anu nuju viral ayeuna teh aya bahasa tukang menteri anu lepat nyarios gitu. Dukati Soledad tuh kumaha itu tukang menteri tang gitu kan. Diseudeuh gitu. Tiba-tiba nyebutkeun ngagogog gitu kan. Tah ngagogona gitu. Tah sikap dan pandangan Kang Opik selaku pelaku seni dilihat dinilai estetika dan lain sebagainya nu diungkap ku tukang menteri eta kira-kirana kumaha tah Kang Opik coba. ya bagi pribadi saya mah kira kita sebagai umat muslim secara mayoritas sebenarnya terbiasa lah ngadenge suara-suara panggilan azan untuk kita mengingat waktu untuk sholat itu udah biasa dimanapun di zaman manapun ya di zaman kohkol jeung bedug tapi karena sebenarnya di zaman toa jeung segala rupa pengeras suara sampai dah dianalogiskeun hungkul dina tungtungna jeung bab sasatoan anu memang nya sangat bermasalah dengan masalah bahasana kita gitu naon lah dengan gugug eta teh gitu kan itu aja sebenarnya. Kalau masalah aturan memang betul harus diatur dan memang ya kita itu orang-orang teratur sebetulnya nama katanya di bab waktu sholat aya adan itu tidak ada yang terganggu dimanapun negara gitu dimanapun tempatnya data geus keputusan gitu geus keputusan jeung kebiasaan begitu barangkali. Jadi dina aturan memang harus diatur ya memang semestinya gitu kan. Ya, entong ngajelengeng teuing gitu nya. Anu bagus gitu kan. Suaranya juga ya membuatnya juga siar kan ya ada ya ulah TPK musan ya cowong-cowong teu pararugu dina lain waktu salat teh kadang-kadang betul juga. Tetapi ulah dianalogikeun jeung bab sasatoan anu kirang pernah jeung urang gitu kan ya. Da urang mah makhluk, makhluk kan memang ya ada sempurna. Keur sato anu dianalogikeun eta teh di Islam gitu loh ada nilai najis dan lain sebagainya gitu kan ya. Itu kan eta sangat maafnya analogina mending kitu-kitu teuing nya ulah atuh gitu kan. Apalagi beliau seorang naon mantri ngaranna ge menteri ya. Lain menteri man orang tidak samanea dina ucapan jeung naon. Oh iya. Samanea mah tuh lain kelas menteri. Tujuh manea atuh nya. Nah kitu teh jadi tewewe we ayeuna mah. Itu lantri ti Soledad gitu. Tidak terlepas pemikiran menteri eta keur kumaha. Jelas mah analogisna mending banget pisan gitu. Tah eta tina menteri ada orang turun saeutik lah gitu ya. Menteri itu Soledad gitu kan gitu. Menteri Soledad. Gitu. Jadi aya pisan anu teh Soledad seueur pisan ya dikata ayeuna gitu kan. Kamari nguping wartos teh gitu kan. Terkait dengan kelangkaan minyak goreng. Cenah cek baca cek carita minyak goreng teh poe ayeuna ya. Sawitna teh dipake jang bahan bakar kapal udara. Loh? Gitu. Jadi kunaon minyak goreng jadi mahal kusabab nilai jualna sawit nu dipake jang bahan bakar kapal udara mah leuwih mahal daripada jang rumah tangga. Disaruakeun tanya ya gitu. Kira-kira kumaha teh langkah alternatif sugana aya sulurik cek seniman teh gitu lah teu kudu make nu kitu da baheula lagi beneran. Zaman uyut mah gitu. Ya, lamun diputarkeun ka masa-masa indah, masa kecerdasan ya saya bilang. Masa kadaharan ngeunah kalau kumage di kulub, disepan HD, tetapi kan keukeuh di zaman kiwari mah pan meureunannya. Cepat saji teh nanaon ge da bab ngagoreng teh lain ti zaman ayeuna murah meureunannya ke zaman minyak letik murah.
Bapak nama pan di urang mah komo meureunnan entongkeun bab jauh nyaba kepala batu atau ke daerah batu. Tuh di Sukabumi wae pan di urang pan tangkal sawit teh pan ngaluya gitu nya karek di bab urang. Dan di daerah lain mah nya teh teuing pisan mah. Itu meureunnan satu logis we kok teh les eueuh ituna kumaha Teu puguh teh jiga tukang sulap. Udah dijual ke tukang kapal tadi teh tukang kapal terbang. Udah kapal terbang teh meureunnan bisa kaukur loh bana sakumaha kan ari urang mah nu butuh kan tukang gorengan tukang naon mun bener urang mah bisa nyeun bala-bala isuk-isuk biasa muluk jeung bala teh banyak bala-bala kudu dikulub bener bisa anu katilu aya deui kamari tah aya pok-pokan gitu kan teh salah seorang pejabat gitu ternyata oge gitu kan kelangkaan kacang kedelai pelebah jeung ngajeun tempe jeung tahu teh sia pedah kacang kedelai teh ternyata kala kabuka ayeuna mah yen kacang kedelai nu dipake ngajeun tempe teh menang impor ekspor katanya menang impor katanya impor gitu kan didatangkeun teh Amerika jadi lamun urang poe-poe kamari ngomongkeun produk Amerika dengan ukur anu bau-bau fried chicken yang sajabana gitu kan. Ternyata tahu tempe ge cikal bakalna teh produk Amerika eta teh. Sabab kacang kedelai teh luar negeri. Di urang teh kacang Jepun teh. Nah, kira-kira kunaon tuh kok cenah urang teh subur makmur. Heeh, nya eta ingat kana lagu ieu Ari Abdi mah nya kana lagu Geus Plus bari eta geuningannya. Bukan lautan hanya kolam susu ya. Jadi aya nama di urang teh geuningan loba nu nganggur nu ngeclik teu bisa ngeclik kan urang bea komode kana bab-bab sejen. Jadi aya lagu eta aya dikanalikeun anyar laguna teh di ku penciptana langsung eta ngalagukeun tentang bab eta. Leres. Tingku salah kelola, tingku kumaha negara subur makmur teh kitu kan nya. Kitu urang sok ieu kana lagu eta we Geus Plus. Teu pira sakitu geunaheun eta lagu teh. Ayeuna teh nepi eta. Tenepi eta teh ting kumaha ieu teh. Teuing sugan ayeuna mah geus kumaha nya. Urang teh katunya rek dikumahakeun atuh teh. kaputus teh amunnya. Minyak teu boga, kacang teu boga. Makanya urang teh pangbeukina kana tempe. Bener. Coba heg ayeuna naon ayeuna pepetek make tempe, make kacang kedelai geunah geuningan. Bener. Kumaha sangrai-sangrayeun acan. Iya bener. Jadi nepuku nama ngaku lantaran minyak goreng eueuh, nasi goreng teu bisa dijieun, ngagoreng tempe gorengan teu bisa joki dijieun, anu loba ukur tinggal kagorengan. Nah, atau silih gorengkeun. Nya eta teh. Gitu. Silih gorengkeun tina bab gorengan eueuh teh. Oke deh, pesan terakhir ya pesan. Kayak tong mesen es jeruk ya mah. Nya ari pesan kumaha ya jeung masyarakat. Akhirnya kadang-kadang di bab gorengan kieu mah kanggo gorengan kieu mah. Jadi inti namanya kelolalah dengan baik berenannya. Da minyak goreng, tangkal minyak goreng, pakai minyak goreng sawit teh lobana di urang. Bahkan cek beja mah carita mah urang teh panglobana tangkal nu kitu teh. Tangkal suuk atau tangkal kacang kedelai atau ngaranna kacang kedelai lah munang jang tempe jang tahu mah nya teh teuing. Da di galengan loba keneh. Di kebon loba keneh. Nah di kamanakeun atuh eta teh. Kitu pan. Sok karunya ka tukang pepetek, ka tukang tahu, ka tukang eta. Padahal urang teh eta teh pangabeuki pisan kana bab nu kitu. Tas naon deui weuna? Kade ge ka sampu-sampu eueuh. Sampul ke eueuh, gayol eueuh. Naon deui ke urang kadahan naon atuh urang. Geus eueuh nu dikulub-kulub acan, digoreng geus eueuh nu dikulub eueuh keripuh urang. Kumaha atuh nya teh. Jadi arekan moal ieu teh kitu nya. Arek moal ieu teh aduh aing mah teh. Tah kitu rupina para warga sadayana obrolan ngeler ngidu teh. Anu teu paruguh jeung Kang Opik mudah-mudahan jadi puguh pesen nama nu puguh nama gitu kan. Intina urang teh ulah silih gorengkeun nepikeun ngabeakeun sagala bentuk media yang ngagoreng minyak goreng eueuh ngajeun tempe goreng teu bisa. Goreng segala masalah dikulub segala masalah teh teh. Tah eta lamun nu gorengan geus eueuh mangka kalorana jadi kukuluban. Jeung seseupanan. Seseupan istilah anyar bakal keluar katanya. Palabang jeung seuluhna ge eueuh. ngomongkeun batur ulah kukuluban atuh kanya.
Kusaha gorengan pokoknya. Gitu. Tah, kalau ngomongin batur istilahnya bakal rubah tina gorengan jadi kukuluban. Kurang mulu batur enak. Benar. Gitu baraya sayana mung sakitu tupina tah gitu. Ngawangkongnya mung opik hatur nuhun.